Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu shay'in wa kitulu Allah dina wa kitbaina urang masih kene itu ngalaksanakeun ibadah anjeunna baik ibadah saum kali siang dilajengkeun kana netepan maghrib terus netepan isya sareng tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan we hal ieu teh yen urang teh sakot ka Allah Ta'ala sayang